naon bapak aing ngeluk kan aing manggih suung nuhun agan nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah kieu jempe sia jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe sia jempe aya kejadian naon atuh bapak bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are ulung aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kebatuan agar waras paham bura ngalunyak diantem siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anuk bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma ya lemah sia teh sia da cacing ya lama naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dia datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lama tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang syarikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting naon rasana teh jabrig meureun
kadenge ku ya yang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Alah, karunya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Laras kulan. Ai kitu. Rada tuh percaya. Nah, Manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh Gemul. Jurig nu kitu mah. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? Ngaran urang. Heeh. Wah pajang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam maneh. Ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener. Masjid belegung. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Manehna teh meureunna katulah. Agak lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan leuh. Saya ditanya geng. Rukun Islam teh Aya 5. hiji, Syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. munggah haji, mun kawasa di jalanan. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Lain Islam atuh. Nah iya agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Pegek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka jeung rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Syahadat.
salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana Ai kagenap balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu ai tapi balalandar nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge tapi aduh Gusti pek maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka poe pageto aing mah lain geus pageto deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli nama tapi di leuwihan kumana jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema lumpuh Yuni nya ge ieu nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy nya ai ka-8 sing sileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu nama teh ku balalan nar tapi salah itu ai mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kereta karti 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae enggak goblok ya